orang kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam Balian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syahuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wa ila hadrati khususan Kiai Haji Ahmad Fakih wa khususan Az-Zailani wa khususan Nasabun radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslim wa qurahim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'u jeung ari kaopatna dina 10 syarat sahna tayamum. Allah yukhalitahu eta yen ulah nyampuran dakikun kana itu taneuh naon tipung. Allah yukhalitu jeung ulah nyampuran kana itu taneuh naon dakikun tipung. Wa nahuhu jeung bangsana tipung. Kajafarani seperti kan jafaran wa nuratin jeung apu minal mahalitatin nalna tetep tina pirang-pirang anu nyampuran. Wa ingkola jeung sanajan saeutik dalika naon itu anu nyampuran. Al khalitun naon anu nyampuran. Limanihi karena nyegahna itu nu nyampuran wusulatur robi karena nepina tanah garing illa udwi karena anggota likasapatihi karena kandalna itu nu nyampuran. Qala husnui qala paras ngadawasa husnui Imam husni wal kasiru jeung ari panyampuran lobana itu panyampuran mayuro eta panyampuran anu katingali itu mah wal qalilu ari pae saeutikna pacampuran ma eta perkara layadaruan unta katinggal eta ma intaha geus beres eta qal husni. Walawi talata jeung lamun nyampuran lamun kacampuran naon aturabu itu taneuh bimain ku cai al mustamalin anu mustamal wajapa jeung garing itu cai jaja maka menang lahu kana jalma naon ataya mumutaya mumbi ku eta taneuh. Kamari beres sores nyarioskeun dina syarat sahna tayamum anu katilu nyaeta taneuhna teh kudu suci. Taneuhna taneuh anu suci. Ayeuna syarat sahna tayamum nu kaopat nyaeta taneuhna ulah kacampuran. Campuran aku tepung, aku naon kitu nya. Tarigu sugan. Ulah kacampuran. Eta mah kacampuran nama kajaparoni reku kajajung ku japaron
ulah wanoratin atau aku jeung ku apu ulah tanah lagi ulah aya nu nyampuran kana eta tanah rek japaron naon wae ulah kumaha lamun ieu mah jengan tanahna teh kacampuran nyampuranna teh saeutik ieu mah tanahna teh kacampuranana teh katanya wa in qala zalikal khalitu wa in qala jeung sanajan saeutik naon zalikal khalitu saeutik itu nyampuranana kana eta tanah teh eta sok sanajan saeutik keukeuh ulah tanahna ulah kacampuran nah cenah make jeung ulah kacampuran itu liman ihi karena nyegah karena nyegahna ya satik anu nyampurna itu karena nyegahna itu nyampuran husulat robi ilal udwi jadi ngahalangan kana nepina taneuh kana anggota tayamum gitu likasapatihi karena kandalna itu nyampur jadi ai kahalangan jadi henteu mutlak taneuh mun kacampuran ku tarigo meureun tarigona teh ngaganyol jadi taneuh teu nepi kana anggota wudu anggota tayamum lamun kacampuran ku apu ngahalangan jadi teu nepi taneuh kana anggota tayamum makana sok sanajan saeutik keukeuh ulah kacampuran gitu. Bahkan saur Imam Husni katanya saur Imam Husni anu maksud loba jeung saeutikna kacampuran eta nyata kumaha cenah eta loba kacampuran loba ukuran loba teh kumaha wal kasiru jeung ari kacampuran loba na itu nu nyampur kana eta taneuh mayurau eta katempo lamun teh mah eta taneuh kacampuran ku tepung katempo warna tepungna teh loba eta teh berarti lamun maka campuranana ku apu katempo apuna lamun kacampuran ku japaron katempo japaron gitu wah qalilu jeung ari kacampuran anu saeutik misalkan teh kacampuran ku apu apa kacampuran ku tarigu kacampuran ku tepung wal qalilu mala yadharu jeung ari pacampuran saeutik malaya daharu eta pacampuran anu teu katingali campur ngan teu katingali jadi rek katingali rek loba rek saeutik keukeuh eta taneuh nu rek dipake tayamum ulah kacampuran kana sajena nah itu kebulna ngumpul nya pan eta teh kebulna eta bakal campuran. Pan tipung gak dikita ngebuah. Ya. Jadi disebut kacampuran loba berarti mun kacampuran tipungna katempo. Gitu. Kumaha cenah jengan ieu mah ieu si taneuh ngahaja ieu taneuh teh beunang misahkeun keur tayamum darek tayamum kusabab naon kusabab dia boga penyakit ya awak gijaet gering boga penyakit aya dipariksa cek dokter teh jaet jana mana gering teh teh ulah kacayan leungeun teh teh ulah kacayan sabab lamun kacayan ke gering naparna bisa jadi engke teh kudu ditek-tek cenah diamputasi
atau kejar teh merenang tayamum be cenah sarek salat teh tayamum lantaran cek dokter ulah kacayan nya manehna teh misahkeun taneuh ngalataneuh anu suci terus dipisahkeun ari pek teh eta taneuh nu dipisahkeun anu keur tayamum teh dasar kuduna kitu meureunana taneuh teh kacampuran ku cai urut make cenah pana teu keur naon tayamum aya cai mah apan ceritana ieu mah tayamum teh koya panyakit ulah kacaian ieu taneuh kacampuran ku cai urut make tapi tan jadi garing caina teh jadi eueuh meureun lila-lila mah garing nyerep garing weh tah eta taneuh anu kacampuran ku cai urut make dina kayan garing gitu eta kumaha etanya kumaha cenah tayamumna tah tayamum namun model kitu taneuh teh geus disadiakeun ieu isuk-isuk teh budak ngoprek kacampuran taneuh cai eta taneuh teh dipoe di nepi ka garingna eta taneuh kacampuran urut ku cai urut make walawih talato turobu walawih talato jeung lamun kacampuran naon turobu taneuh bimain kucai mustamalin anu urut make taneuh kacampuran cai urut make wajapa jeung garing eta cai isuk-isuk kacampuran lalala dipake teh garing jaja mangka menang lahu ka eta jalma naon atayamum tayamumna bihi ku eta taneuh menang sok sanajan eta taneuh kacampuran ku cai urut make aya garing mah garing danya menang wal khamisu jeung ari kalimakna tina 10 syarat sahna tayamum ayak sidahu eta yen kudu ngamaksud si jalma kana eta taneuh ayak sidatu roba tegesna ngamaksud si jalma neja si jalma atu roba kana taneuh li ajlis tahwili karena arah-arah mindahkeun ilal udwi kana anggota si jalma al mamsuhi anu diusap patayamama tuluy tayamum si jalma jadi kudu ngamaksud karena mindahkeun taneuh pan tayamum mah usap beungeut jeung usap leungeun tayamum mah eta urang ngamaksud eta kudu wajib mesti eta ngahajak gitu nya ngahajak gitu patayamama tuluy ya tayamum tak maksud gitu nya walau yapli walau bipali jeung sanajan aya ngamaksud eta pagaweana lian tiata jalma goiruhu pagaweana goiru liana si jalma bidnihi kalawani dina jalma anu tayamum awayam rogo atawa ngosap atawa ngosokeun jalma wajahu kana beungeutna jalma nu tayamum awayadaihi atawa kana dua leungeunna itu jalma fil ardi kana bumi besok sanajan ku batur adi titah cik pangusapkeun leungeun ye pangusapkeun beungeut ye nggak maksud sarua gitu. Nah nggak maksud si Ahmad dek tayamum nih tah kasih jahit
Jed cik pangusapkeun banget kuring tayamum sok leungeun maneh tak kana taneuhkeun, usapkeun kana leungeun kuring, terus da kitu nya dititah ku leungeun batur meunang teu naon. Asa nitah maksud nitah. Nanaon? Liqauli ta'ala karena dawan Gusti Allah Ta'ala. Patayamamu mangka kudu neja ta'aranjen, maka kudu patayamamu maka kudu neja anjen. Saidan kana tanah tayyiban anu suci aek siduhu tegasna kudu neja ranjen kana tanah palawen tapak. Palawin patpak maka lamun sepi anak lu naon mindah ke anak katanya. Gusti Allah pan kudu ngamaksud jadi Gusti Allah teh kudu ngamaksud kana mindah ke anak taneuh teh gitu. Palawin tapanak lu maka lamun sepi eta naon atalamun tenaonak lu mindahkeun ana taneuh ka asapathu secara geus niup kana eta taneuh naon rihun angin ala udwin kana anggota min adai tayamumi tina pirang-pirang anggota tayamum. Parodadahu tuluy ngabalikan de jalma alai balikan de mangga tuluy ngabalikeun jalma kana taneuh alai kana anggota wudu wa nawajeng niat itu jalma lam yakfi maka teu cukup tina mutna naon mutna teh cukup tina tayamumna maka teh cukup tina tayamumna gitu. Jadi lamun teh mah orang tayamum kan tayamum teh ngomah leungeun ngomah beungeut nya ngomah beungeut ngomah leungeun gitu tayamum. Efek teh ujug taneuh teh ka kebu ngabuh taneuh kana beungeut yes. Gitu nya. Atau kana anggota ujug kana leungeun ujug katiup ku angin. Gitu. Nah, ada cukup. Jadi naon sauna cukup dengan niatan, dengan maksud. Datang ku angin, lain maksud urang. Wa in qasada jeung sanajan neja ieu jalma biwukmi kutumi bana itu jalma fi mahabirihin. Dina tempatna itu aloba, letana tempatna itu liwat angin. Wah, begitu angin datang, set, kenapa langsung ngamaksud kena niat tayamum, terjadi. Itu angin. Atayamum kana tayamum lente pain karena sepina qasdi neja. Lente pail qasdi karena sepina pamaksudan sepina. Jadi teu make maksud gitu. Sabab anu kal 100 kalimat di sarasana tayamum dan tadayan ka dina dimaksud tayamum si jalma teh ngamaksud. Jadi datang angin mah jata maksud tayamum eta mah. Nah, pancena itu dimaksudan tayamum. Nya, najan dimaksud tayamum tapi eta kan datang lain diajak ku urang didatangkeun eta mah. Gitu. Min jihatihi tina jihad itu jalma. Lain diajak eta mah, lain diajak ku urang gitu. Bi'tibai kalawan sapina mindahkan kan sapina naklil mindahkan tanah al muhaqqiqi anu nyata lil qasdi kana neja katanya. Dia kudu ngahaja urang ngamaksud ngahaja entong ayeuna kesempatan aya angin kana beungeut aya tanuhan ieu langsung we dimaksud tayamum atau jadi. Wa ama qasdul udwi jeung anapun ari ngamaksudna kana anggota tayamum pala yustaratu maka henteu disyaratkeun itu ngamaksud alal mu'tamad cekal mu'tamad mah ngamaksud mah henteu disyaratkeun
tadi syaratkan pala ahoda maka lamun nyokot jalma turoban kana tanah liam saha karena ngosok ya jalma ngusap ya jalma bihi ku eta tanah wajahu kana beungeutna jalma pada takara maka eling ya jalma anu sanyana ya jalma masahu eta ngusap jalma kana beungeut soha mangka sah gitu. Jadi ada nama salah cekal mutamad cenah teh disyaratkeun ngamaksud cek jika mah maka lamun mah palau akhada maka lamun nyokot jalma nyokot kana taneuh limasa karena ngusap ya jalma bihi ku itu tanu kana beungeut patadakarut mangka ingat eta jalma anu sanyakalakeun eta masatan kana ngusapna teh ya tanya ingat teh ini tayamum katanya sah ayam saha maka sah ayam saha naon yen tang usapna si jalma yadaihi kana dua leungeunna jalma bi ku eta taneuh wa bi aksihi jeung kalawan sabalikna sah dadakan alhamdulillah benar. Jadi sah tayamumna esok sanajan gitu. Wasadisu jeung ari kagenepna tina syarat sahna tayamum. Ya, tadi seperti syarat sah tayamum teh 10. Ayam saha yen tangusap si jalma wajhahu kana beungeutna si jalma wayadaihi jeung dua leungeunna si jalma bidorbatani ku dua kali pindahan dua kali usapan. Jadi syarat sahna tayamum anu kagenep teh kudu ngusap kana beungeut jeung kana leungeun dua kali usapan. Syarat sah. Karak sah. Berarti wajib tah. 2 kali. Wala budak tegesna mangka misti minadzurbataini tina 2 kali pindahan syar'an cek syara. Allahu Akbar. Wajib 2 kali katanya. Dayana satungtung hirup pas can pernah can ngalaman tayamum lain ke praktek mah ngajak gitu mah karena kan sabab-sababna menang tayamum taya 3 kamarin tos kaji karena daya cai kedua karena ya penyakit katilu karena saat ay hausna satu butuh karena cai itu butuh cai karena hausna satu udah melakukan kusara kita sana satu untung lebih ke segede kieu can pernah kita tayamum. Wa in amkana tayamumu wa in amkana jeung sanajan kongang atayamumu non tayamumna aklan cek akal bidorbatin kalawan sakali mindahkeun. Lah loba-loba ting cenah 2 kali sakali we cenah atuh lah meter ribet ngusap ke leungeun jeung ngusap beungeut sakali wa in amkana tayamum aklan bidorbatin sanajan kong nganggur sakali ge tetep kudu 2 kali hiji deui we 3 kali atuh loba bihirqatin kalawan makena lama kata bangsa neng Hiraqah seperti kamari mapan abdas kucai sagelas gitu bisa abdas kucai sagelas maka ilmu makanya kajal manu berilmu tong protes gitu we lah gitu eta hasil ilmu hasil berpikir wah teu bener gitu kieu
entong make jeung nilai bener jeung teu urusan pagawean batur gitu. Lamun kieu mah eta jalma ngajak ka urang teu bener tah kakara kudu paseha nolak gitu mah ke da itu jalma berilmu gitu. Kabogaan alasan lain gitu, karena ilmu na eta sabab alasan aya dina hatena gitu. Nahwiha atawa bangsana itu lamak biaya deriba kalawan yen mindahkeun si jalma bihir kotin kalawan make lamak ala turabin kana taneuh make taneuh make lamak waya doa jeung nyimpen ye jalma ku eta lamak ala waji kana beugeuta jalma waya deui jeung kana leungeun duanya si jalma maan hal barang yuratibu jeung nartibkeun si jalma pimasi dina ngusapkeunana biayam saha kalawan ngusap itu jalma wajahu kana beungeut itu si jalma bitori pihak ku gigirna akhir koh sumaya daya tuluy ku dua leungeunna jalma bitoro pihak ku tungtungna lamak ala kharana sajan palayakti maka henteu cukup dalika makena itu ayat riba syar'an teu cukup makanya itu pakai lamak 2 kali kulamak leungeun we mah jeung kudu kulamak katanya saloba ile teh teu cukup cenah kulamak li anau karena sanyanya nadzalika naklatun eta mindahkeun wahidatun kana sakali pala budak maka misti min naklatir saniyatin tina mindahkeun anu kadua nah gitu. Jadi saya sakali seorang sakali udah kuduna dua kali usapan leungeun 2 kali ya, banget 2 kali minaklatin tina mindahkeun anu kadua saniatin adayam sahu anu ngosap si jalma biha ku eta naklah walau ketatan jeung sanajan ayana mamsu ayana ngusap eta sateuk-teuk min yadai tina leungeunna jalma untung sayana we wal muradu jeung ari nu dikarepkeun bidorbi ku usapan kulapat dorbi anak lu eta mindahkeun ana taneuh palau akhada maka lamun nyokot si jalma atur kana taneuh minal hawai ti awang-awang tapak maka cukup ya jalma ini taneuh ti awang-awang ka kebul meureunna ngarapung haliber banyak kudu suci yakin sucina itu ya teu kacampuran deh katanya cukup menang buka kebul ya dede palau akhoda maka lamun nyokot jalma atau roba kana taneuh minal hawai ti awang-awang angin nah ke kebul maka cukup ya akhoda cukup layu qalu henteu diucapkeun naon anna nakla sanyanya namindahkeun ana taneuh minal arkani eta tina pirang-pirang rukun pakai paya jaluhu maka kumaha ngajadikeun ana musannif kana naklu minal syuruti kana satengahna pirang-pirang syarat katanya mindahkeun taneuh teh kasebutkeun syarat teu dijadikeun rukun teu dijadikeun rukun mana fardu tayamum ibaratna teh
Mina suruti kana satengahna pirang-pirang sarliana nakulu karena sanyanya nakaula eta ngadauh kaula inna rukna karena sanyanya na rukuna tayamum datuhu eta datna naklu mindahkeun wasarto jeung sanyana syarat innama eta pasina huwa ari itu syarat ta'addudu eta bing bilangan la datu lain adatna pindahkeun. Jadi teu dijadikan rukun mindahkeun 2 kali 2 tapi dijadikan syarat sah na tayamum. Dijadikan rukun tayamum ternyata mindahkeun tanah henteu. Wasabiu jeung ari ka-7na ayu jila eta yen ngaleungitkeun itu tayamum. Ngaleungitkeun anu tayamum jalma maksudna. Ael mutayammimu tegasna jalma nu tayamum anajasata kana najisna awalan dina mimitina bisi aya najis bisi aya naon eta bersihan ge heula kitu nya picenan bisi aya najis yeuh dina waktu ieu teh urang bebersih tayamum gitu. Itu syarat nya syarat sahna tayamum 10 nomor ka-7 teh nyaeta kudu naon kudu ngaleungitkeun heula najis awalan dina memehna tayamum. Aya payustaratu maka aya tegasna payustaratu maka disyaratkeun alal mutayamimi ka jalma nu tayamum takdimu naon ngaheulakeun ijalatin najasati ngaleungitkeun anan pirang-pirang najis. Ghairil ma'fu anha anu teu dihampura anha itu najis an badanihi tina badana anu tayamum leungitkeun heula najis leutik oge sanajan najis eta saeutik kan nu teu dihampura tina badana teh jadi kudu bersihan heula najis wala ghairi adoin jeung sanajan badana anggota tayamum teh kur leungeun jeung beungeut eta dina suku aya najisan maka kudu dibersihan heula sok sanajan luar walau ghaira adai tayamumi jeung sanajan lian ti anggota tayamum bersihan heula tayamum teh mimitina teh dibersihan heula tuh bari nyahonyat cangkeul deui sila we tadi ya hayo we jam 4 meureunnya sila teh jam 4 nepi ka jam 5 eureun sajam setengah 7 dar deui sila deui nepi ka jam 8 deureuh jam 8 dar deui sila ampun hayo loba sila mata sasangaleun mana bieu teh ghairul ma'fu anha anu teu dihampura gitu. Jadi urang rek tayamum anggota tayamum teh leungeun jeung beungeut kurdua dina anggota tayamum teh nya badan rek diusap aya sedengkeun dina ieu mah dina naon dina suku aya najis tawayana kudu dibersihan menjadi syarat sah kudu dibersihan heula. Iya, teh geuning teh kotok beureun tadi tos teh kanang hayam poho ieu. Atunya kumaha be eta bersihan be lah eta kumaha we cara ngabersihan mah lah. Eta penting najisna eueuh. An badani tina badan anu tayamum. Walau ghairu adai tayamumi jeung sanajan tina liana anggota anu tayamum entos eta mah. Encan. Min parjin tegasna tina parji atau bisin teh obeh ieu
Ante cecewok, ente non bersihan heula be panawa cai cenah tepan ku batu aya. Kade batuna panas jeung seukeut. Parjin tina parji al ghairina tawaliana parji tina naon beta mah. Cenah badan urang sok sanajan anu bakal di anggota anu kasupkeun anggota tayamum teh beungeut jeung leungeun. Ih ieu mana bujur aya najis ya. Atuh kumaha eta? Non bersihan heula leungitkeun la najisna. La an sabihi kumaha cenah lamun dina bajuna ya. Baju ya mah katempelan teh kotok teh geuneun pepelenghiran dina awak mah weuh ditinggal ya tepek teh si horeng teh na baju geuning ieu kumaha cenah lamun kitu la an sabihi henteu tina baju teh naonna baju mah ya dengan lamun rek salat baju tong dipake gitu we meureunan gitu. Wa makani jeung tempatna tayamum dan naon tempatna tayamum bihilapihi kalawan perbedaan takdim bil wudu'i dina wudu li'ana wudu'a karna sanyanya na wudu li robil hadas eta pikeun ngaleungitkeun hadas wa jeung ngaringaleunkeun hadas ya sulu eta hasil ngaleungkeun hadas mal adami sarta teu ngaleungkeun ya sulu eta hasil rabbul hadasi ma'al adamil dalika sarta dajalakeun najasat ya tayamum teh sarua jeung wudu mah ku cai tayamum mah ku taneuh bedana teh kitu jeung tayamum mah ku saeutik dibeungeut aja jeung leungeun ade kekemu jeung suku rame ping. Halo. Wa tayamuma jeung sanyana tayamum li ibahati sholati eta pikeun ngameunangkeun salat tabe anu turut laha kana salat goeruha naon liana salat ena rek ngawah lamun tayamum nganiatan rek salat eta tayamum meunang dipake menyabak Quran gitu kan. Tabe anu turut laha kana salat gairuha naon liana salat wala ibajatanya jeung teu ngameunangkeun madzalika sarta najasah sarta najis gitu meunang kudu dileungitkeun heula cek tadi ge kana najis nantinya fa asbaha tayammama maka nyarwaan naon atayamumu fa asbaha maka nyarwaan naon atayamumu tayamum mahu sarta najis nyarwaan najis qoblal waqti dina memeh waktuna nyarwaan dina memeh waktu panai ari tayamum mah kudu asup waktu entong can adan geus tayamum entong tayamum mah kudu kewe geus ngong adan kakara tayamum aya lamun wudu mah pan adan setengah jam deui teh ayeuna wuduna mah ngong adan tuluy salat teu naon salat batal wuduna ai tayamum mah kudu geus asup waktu nungguan heula adan ge tayamum mah qala Sarqawi partos ngadawuh sa Imam Sarqawi Balawat tayamam maka lamun tayamum si jalma qabla ijalati najasati dina memeh ngalingitkeun najis lam yasiha maka teu sanaon atayamum tayamum nada si jalma alal mutamadi cekol nu mutamad. Sorry Imam Sarqawi lamun mah urang tayamum aya najis terus beres tayamum eta najis dipiceun teu sah tayamumna ge. Ijaet tayamum sedangkan dina tarang sedangkan dina sukuna teh aya tai hayam
Angkewe dipikeun teh dina geus tayamum kieu teh tekul kieu teh tayamum usap beungeut usap leungeun make taneuh eta teh nya beres ngadua terus dibersihan eta tai hayam dina tuur nasukuna teh na tuur lam yasih maka teu sah. Jadi miceun tai hayamna kudu samemeh tayamum gitu. Mun aya tai hayam aya naon nasuku nasuku mah bae meunang meureun dalantara naon nu dikumbahna nu diusapna ge beungeut jeung leungeun tayamum bae suku mah geus nyaeta sok kitu jelema teh sok nyawanan ongko kalimat meureun tapi dipigawe kan meureun teh hiji kalimat anu teu jelas jeung teu pastinya eta meunang meureunan dipigawe deui berarti aya ragu kalimat kitu ulah mun aya kalimat-kalimat nu urang ngajadikeun ragu menang tong alan ka mana si alan ka ditu meureunan teh can puguh tetenya jika nama keinit padahal mah aya gitu. Mentak mun aya bahasa-bahasa seperti gitu tong pada teh dipercaya jika nanti duitnya aya nu mau kayak jigana tong waka tong pikiran kadinya. Tasawur Imam Sarqawi pala tayamama qabla ijalati najasati lam yasihu tayamamuhu ala mutamadi. Sare Imam Kasih lamun ma tayamum si jalma dina miceun najisna teh santos tayamum lam yasihu teu sah tayamumna gitu. Jadi nu sama miceun heula najis kakara we tayamum ari mah tayamum heula terus dipiceun najis tina suku teh maka itu teu sah. Saur Imam Sarqawi fil madhabi dina madhab Imam Syafi'i majaro jeung ngajalankeun alai kana eta mutamad sa Romli Imam Romli. Wakila jeung cek hiji kawal mah yasihu naon yasihu sah na tayamum wajaro jeung ngajalakeun alih kana itu kawal sa Ibnu Hajar wayung batna jeung narima diadegeun alal hilafi kana perebutanana ulama naon malau kana lamun bukti sa'al mayitu mayit aklapa eta kulub dakarna watata jeung eta tetep dina kulub dakar kulpatihi kulubna itu si jalma najasatun nari najis paing darom liya maka naon eta teh astagfirullahaladzim ya teka tingali wah pa inda Romli maka pendapat Imam Romli yud panu dikubur be cenah eta mayit bila sholatin kalawan ulah disolatan alaika itu si mayit nah maka ulah disolatan lianau karasanya nyana itu kalakuan lam yabtaqodam eta anu teu meulaan naon ijalatun najasati ngaleungitkeun si najis si mayit najisna si mayit gitu ulah kubur anu kitu mah tong disolatan telengasnya we ulama teh wa inna Ibnu Hajar jeung cek pendapat Ibnu Hajar mah kumaha yo salatkeun alaihi naon eta si mayit idala yustaratu karena henteu disyaratkeun indahu munggo Ibnu Hajar dalika naon taqaddum ijalatun najasat itu disyaratkeun kudu ngaleungitkeun najis seperti ini seperti enak ya kan nu kulub apa kulub anu tadi sunatan gitu anu tadi sunatan misalkan teh ya iya jalma tadi sunatan Islam nama nganting poho ting kaliwat ting hoream ting mungeun aja nepi ka umur 40 tahun tadi sunatan kita jadi ayatul lalean jadi sunatan
Nah, sedangkan eta teh tempat nyangkrungna najis terus maot katanya terus maot ai pekrek di manian teh paneueuh cai kumaha tah wah tayamum eta ngabersihan eta najis kumaha gitunya oh pek teh ai sugan teh can di asugan teh disunatan cenah ya jelema teh ai pek teh henteu da teu ningali pan ari tayamum mah beungeut jeung leungeun gitunya adus oge sarua kitu. Itu beda yang ngadus nu kucai, ngadusan mayit kacabak sagala itu mah tahu jadi aya pas teh pan ieu teh disunatan atuh meur eta najisna ku. Najisna cenah dina eta kumaha? Da aya mumna geus sedengkeun cek ulama nyata saha tadi teh Imam non Sarqawi. Imam Sarqawi cek Imam Sarqawi teu sah tayamum mawa najis atau dipiceun najis nah santos tayamum teu sah cek Imam Syafi'i. Sedangkan ieu kumanya kudu balikan deui tayamumna si mayit. Gitu. Mayit teh eta geus ditayamuman, geus beres mayit teh ngan ingat teh yen eta meureun teu disunatan. Dia tinggal teh euy ngagamel nih. Gitu nya. Kumaha cek kitu teh lamun kita anu nyon no kulupna kitu teh. Mah najis berarti aya najis tadi na eta kulupna siritna teh. Paindah Romli cenah cek Imam Romli mana yud panu kubur bila sholatin tong disolatan alih kata si mayit kubur cenah tong disolatan cenah gitu cek Imam Romli gitunya naon saeuna tong disolatan li'annahu yam taqaddamai jalatu najasati karena sanyanya itu kalakuan eta teu naon teu milaan ijalatun ngaleungitkeun najis jadi teu dileungitkeun landisna pantai sah teh ya gitu. Kumaha cek Ibnu Hajar? Ya ulama berbeda pendapat. Cek Ibnu Hajar yusholla alaih idala yustaratu indahu dzalik cenah gitu cek Ibnu Hajar mah yusholla sholatan we sholatan. Tong loba omong lah. Sholatan we cenah alaihi na saleh yang ditemsi mayit sholatan we. Idala yustaratu cenah karena henteu disyaratkeun indahu mungguh cek Ibnu Hajar mah teu disyaratkeun dalikan naon mengalan itu najis itu. Tadi syarat sok lah sholatan ya sholatan ya itu ya dua pendapat ulama gitu kan orang rek milih nu mana mana we ga eta ya ulama na gitu. Pasti di sholatan lah orang terlibat mah eta we terlibat terkuburkan lah ampun. Wasaminu wal